Kipli kemananya cara biasa si eta teka ciri-ciri sapoe nama jangan kuai nggak beb aing kaman tengah hubungi aing itu careudem dia ngejena ya ulin kabeh diberi cedek hujan kieu si kunyok naon ka dia ya mencurigakan si anjing ngomong ka dia teh ya pelengap-pelengek gitu mah anjing mau balik si kunyok ke dia ini colong gitu aing aya aruang si kunyok aing datang ka dia teh bos sorangan wae naon lah perlu wae perlu nyase lah naon kitu sia tuh mana tebari ngopi geus aing geus ngopi Jas kopi hiji ideung kocek hijinya hijikeun ya sekalian aing ge naon Jos kopi oi kopi oke lah dah da ieu mah jalma ieu naik kopi sugan kopi rada geuan segedeng atuh cing aing peur teu mayar ieu jalma ieu teh ye bos naon saudarana namanya ngopi hungkul mah aing mah dahar enggeus kopi enggeus nanyakeun ka aing ya kapan orang teh membera da pararantes geuning cicing di diana bisa ari pesan we sia aing mah geus madang aing mah kopi enggeus aing mah nyari mi kitunya tukar teuing mah sieun nanyakeun ka aing tah gitu anu kamari can bayar 2 sama nih mota tuh kayak biasa kalian kayak hijikeun tuh kayak hijikeun saras ieu mah nya ongkoh ye yo tenang we ada orang mah pasti babayar aing kana hutang mah tara hese gas eta aya ieu eueuh aya mah eueuh naon geus ngopi we nu kamari kita aya mota setek ku aing bayar ieu bos ieu teh orang teh sekalian tadi nu ka dieu teh bos ya keperluan aing naon pasti cek aing bos ya bisa rek pesan kopi sok sekalian we moal aing moal benar orang masuk sekalian tuh orang kakalan ninyo pan jadi berdua buat moal cek aing moal lo ngamuk atuh ya kieu sebenarnya mah orang teh ka dieu teh nyalah meureun apal gitu apal naon aing utapal naon depan orang bebeja teh kamari teh Gusti Mantri terus mantri orang tehnya nya kitu teh eta teh si duit teh kapake urang teh pan orang teh ayeuna bosnya lamun ayeuna pieu puting urang teh kabatur mah da wirang atuh pan urang teh gawe teh di si bos terus ayeuna urang kabatur erek nya sulang-selang atawa kitu kieu nya meureun dir cenah gawe di si bos Kipli nyelang ka dieu wirang di si bos orang teh lain bung nginjem dah pasti dibarere aya urang mah bos da geus apaleun urang mah kana hutang mah bener gini gitu nya urang minta bantuan gitu ka si bos terus sia datang ka dieu maksud dan tujuan sia rek nginjem duit ka aing ya naon deui kitu pan urang teh bisa kabatur mah bos urang teh menjaga harkat dan martabat si bos urang sebenarnya dibere yuk erek ka mana wae bisa terpercayanya orang di dia pada mere bos kan orang teh anjir teh di pikiran ku uing teh iya aing teh pan gawe teh di si bos Kipli nya aing kudu nginjem ka batur natara dibere ku bos nah pan kitu urang teh sios mah nih sarimi acanya bos ya eueuh atuh pan eueuh naon da aya itu gua kosong di kopi hungkul iya biasa si bos mah gini sok bari naon ya kejejeg bos punya kopi hungkul si aya eta nu ngaliwat ke mun aya nu ngaliwat ya Pak Bosnya aya nu ngaliwat ke teh sisi jalan
Ini cenah bos Kipli nya ngopi-ngopi we unggul teu udud-udud acan. Ya. Rokona ge butuh kene si Pak Bos Kabur ieu mah. milik jeung rezeki. Kunyuk aya mamal balik pasti lamun misalkan aing kabur pasti ngegerenyang aing. Aduh, ieu mah pinuh kene Bos. Tapi nu kumaha aing karek menang meuli eta mah. Tah kitu da. Pengertian. Aduh, Aya naon kana. Ontong dipesakan atuh kunyuk. tuh eta we pan. Menta teu kudu dipesakan oge. Nya nyapan lah si Bos mah da loba ieu atuh. Keperieun urang kamari geus ti mantri jadi teu boga duit. Itu mata kaya lagi alhamdulillah pan rezeki kita menang kopi. Eta Bos. Anu anu tadi teh gini. Anjing. Kunaon Bos? Geus beteng aing euy. Hah? Tungguan aing kaca heula sakedeung. Ka mana? Kaca heula sakedeung. Hah? Kaca heula sakedeung. Kacai. Milu. Nah milu kumaha ge kacai? Tungguan di ditu kunyuk. Tonjok wae geura. Tungguan. Nya. Waing tungguan we kitu di dieu nya. Tapi lah. Bisi wadul bating mama doh. Sampeurkeun ku aing. Kudu kabur aing ieu mah. Moal balik. Kacai tapi julur mah. Si bohong. Balik ieu. Was. Ai siak naon nu nuturkeun aing goblok. Ji. Bisi teu ludeng. Nah teh ludeng kumaha aing kacai modal asian nu nuturkeun aing atuh. Ji atuh Bos. Bae Tungguan di ditu kunyuk cek aing tungguan. keun bae karunya urang kira ku aing cucing di ditu sorangan. Sok wae dibaturan. Ai siak nu nuturkeun kunyuk aing modal. Astagfirullahaladzim ai sia. Ditungguan. Lila aing mah modal lagi lila aing mah. Keun wae da urang nyase Bos. Ya, Aing geus modal kunyuk atuh aling sia nu di dinya. eta we teh lah da ieu rep. Kunyuk ieu. Sok. Bila malam teringat indah bayangmu. Bos, Naon? nyase we. Tenang we. Da urang mau ka mana-mana pan ayeuna mah. Sia mending balik ayeuna aing sok lila modal lagi mending balik ki. Moalkeun wae santai we da kok. Gede wae aing mah mulas teu kuat teu. Ih, kaos jeung saha bae atuh. Jeung urang teh tiba heula urang babarengan teh. Urang mah sabaran, Bos. Tenang we. Wong mending sia balik anjing aing mah lila ya mulas beuteung aya. Balik tik teh heula. Moal tenang we tuh, Bos. Bisi aya nanaon mah urang pan aya di dieu. Urang mah nyalse pampangna mah poe ayeuna jadwalna urang eueuh ka mana-mana pan. Anu nuturkeun we kieu. Sok we nyate si nyalse. Bari ngarokok ieu ya. Anjing balik teh heula. Keun wae cicing mun sok hariwang pisan urang mah teu nanaon. Cek urang kenen, urang mah teu delitan teu nanaon. Heug wae sok we sing nyalse. Dawa kegiatan ongko. Bos. Naon? Eta non nanggeus ngadahar naon meni ting bebet kitu atuh. Bos, Anjing balik teh heula cek aing balik kunyuk aing mah sok lila. moal heug sok santai wae, da urang moal ka mana-mana pampangna mah. Waena mah urang khusus we. Sok wae sing jongjon sing nyase ulah kalarago ku urang peda cicing di dieu. Tenang we. Bos, Naon? nah meni lila-lila teuing, Bos.
cek aing balik-balik kunyuk, balik injik balik ti heula. Moal, ya bos biasanya masuk aya tukang iya geuning. Cilok ngaliwat teh. Bari pesen cilok mun aya mah. Oh, Mending balik mana jik, balik ti heula jik. Aing mah lila. keun wae udah urang nyelse ieu. Bos. Kela daguan sakedeungnya urang mau kopi tadi poho geuning can dibeakeun. Aduh, heueuh mah heula kopi. Sok we heula sok sing jongjonnya. Si anjing. Teu kuat kayak mau kopi segala kunyuk. Bina-bina tuh. Ih, cek aing ge aya si bos. Bos Kipri. Modal tapi ka 2 jam can anggeus-anggeus. Kagok aing kagok nungguan. Mau heula kopi aing ah. Aing kudu rada buru-buru ieu mah. Dek, naon dek? Aing kudu buru-buru ieu mah. Hehe. Aduh, aing capek euy. Mana si bosna? Ya kene kitu. Aku kabur mah aing sulumpatan beak dengkak. Ya mau kudu mantog, mempengkeun mau kopi si kunyukna, moal bener. Aing kudu balik ieu mah. Geus anggeus, Bos. Hah? Hah? Mulus deui. Hah? Ampun, teuing. Pun teuing ngadahar naon teuing atuh, Bos. Keun we da urang ieu kopi loba kena ieu, Bos. 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 Cek aing balik-balik kunyuk, balik aing mulus beuteung aing na. Moal kan bae da urang nyalse ieu. Ya. Erek ngopi ya. Wow. Padahal mah keun bae setengan ge atuh. Beta kesel. Menikmat ieu, Bos. Bos sabatang deui nya. Yang balik cek aing balik-balik kunyuk. Keun wae, keun Balik, wae. Hah? Ya aing mulus balik goblok. Keun wae. Sok, ye. Uing mah teu nanaon. Sok bae. Ulah-ulah kararagok pokona nama. Da pamajikan geus apaleun panarek ka dieu. Urang aya nama waktuna jang kanu sejen. Sok wae sok nah. Heueuh ning ngarareunah di balong mah nya, Bos Pamikiran teh ada plong-plong geuning. Bos. Bos. Naon? Oh, aya bisi gitu. Atuh bari ngobrol we sok, teu naon. Teu biasana mah sok aya tukang cilok, tukang baso gitu yeuh. Urang teh sakalian we nya, Bos. Bari dipiceun pan ku si Bos teh terus diasupan deui gitu tah. Teuing aing. Bos, Naon? gila keneh. Lila cek aing lila anjing balik. Ni motah aing mah uyuhan teu cangkeu aing mah teh nagogoe ti tadi. Bos, Naon? mun di ieu mun di daguan tereh mah kedeung deui. Lila cek aing lila jik balik ti heula kunyuk. Balik. Kopi geus beak. Bos. Bos, Balik, siap balik kunyuk. nya tuh urang ti heula we nya. Jik. Nya atuh lah. Mun aya nanaon mah ngabejaan we nya. Ya, balik jik. Ya urang minta sabatang deui, Bos. Kesel tuh dah. Balik oge si kunyuk na. Si anjing aya geus kitu kelat naon teh jalma eta si kunyuk. Kuat ka ditutungguan pira nginjem duit deh. Aya ku ngeyel. Saman kitu kudu balik aing ieu. Mumpung mantok anjing kudu balik ieu mah. Aman kitu si kunyuk Digawean ku aing. Lebok teh kunyuk. Geus mantok meureun. Anjing. Najis ting jalma aya anu kitu nya. Aman kitu
Jongjon lah anjing. Geus mantog meureun. Digawean ku aing sia. Jongjon ieu mah aing. Geus mantog gitu ka mana si kunyuk. Emang enak ku aing digawean, hah? Sangeunahna paduwe nginjem-nginjem duit goblok. Nu kamari ge can dibayar ka aing sia teh. Hayu jeung kasbon. Bos. Bos.